lain aing mah aduh jelema ti ku garoblognya ayeuna mah euy. Jigana teh jelema teh ayeuna meulin anak jelema eta teh anak jurig jigana teh nya eta ayeuna geus kajadian kamari si resbob ngahina urang Sunda nya ayeuna jadi deui eta awewe anjing teh. Cik atuh Neng euy ngomong teh sia teh sungguh teh dijaga atuh Neng sia teh awewe anjing era goblok. Aing mah hayang nanya ari sia anak saha goblok. Anak genderuwo apa anak jelema anjing sia teh. Muluk lantang anjing ai kituna mah pantes goblok teh da tina caritakeun dina beungeut teh akur goblok si eta mah anjing teh awewe ge da beungeutna buleud anjing nya. Kawasna we nya kawas kadu menang mulung eta teh beungeutna teh heuh pantes lah rek ngomong kitu ku si anjing eta awewe anjing tapi aing mah nya eta teh era kolotna kitu boga budak kawas kitu. Aduh anjing sia teh ulah ngera-ngera kolot anjing sia teh jadi anak teh anjing. Si mulai kabina-bina hug awewe deui anjing, aduh ampun aing mah jigana teh aduh aing sia geus boga salaki acan anjing, aduh lamun acan ku aing dikawin dagorkeun kana tembok ku aing. Aduh awewe kitu anjing teh hade-hade sia teh goblok bisi dibere seupaheun ku aing anjing sia teh. Lalieur jelema teh ayeuna mah anjing, padahal budak kabeh ge karek satepak anjing can boga pengalaman hirup wah. Aduh sanajan nya ge beunghar anjing teu kitu-kitu teuing meureun anjing sia teh ngomong teh koplok ah.